wa wad'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi laf zon wahwa'am min dzaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakaza su'alatun li tha'labi wa mithluhu barratun lil mabarrah kaza fajarin alamun lil fajaroh wa wadu'u sareng nyimpen ulama li ba'dil ajnasi kana saparo pirang-pirang isim jinis alam kana alami ka'alamil ashkhasi eta saperti alami sakhos lafzon dina lafazna wa huwa sareng ari alami jinis amun eta umum dina maknana ming zaka eta tina itu isim jinis ummu iryatin ari lafad ummu iryatin lil akrobi pikeun ngaran langgir wa hakaza sareng saperti ieu akrob su'alatun ari lafad su'alah li sa'labi eta pikeun ngaran careuh wa misluhu sareng eta wa misluhu sareng eta misilna su'alah barrotun ari lafad barroh lil mabarroh eta pikeun ngaran kana umumna ngadamel kabagusan kaza pajarin eta saperti ieu lapad pajarin alamun eta jadi alami lil pajroh kana umumna kagorengan hartosna deui sebagian tina alami teh hartosna deui sebagian tina alami teh aya anu disebut alami sakhos aya anu disebut alami sakhos sareng alami jinis aya anu disebut alami sakhos sareng alami jinis ari alami sakhos eta ngabogaan dua hukum ari alami sakhos eta ngabogaan dua hukum
Ari alami sakhos eta ngabogaan dua hukum. Entos hiji hukum anu bangsa maknawi, kadua hukum anu bangsa lafzi. Entos ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa maknawi teh, ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa maknawi teh entos ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa maknawi teh tos nyaeta anu dikarepkeunana zat anu hiji. Nyaeta anu dikarepkeunana zat anu hiji. Contohna saperti lafad Zaidun. Contohna saperti lafad Zaidun. Tos tah ieu anu dikarepkeun. Tah ieu anu dikarepkeun. Atawa anu dimaksud ku lafad Zaid teh, atawa anu dimaksud ku lafad Zaid teh nyaeta zatna. Tos nyaeta zatna ki Zaid sorangan. Nyaeta zatna ki Zaid sorangan tos henteu ngurung atawa ngawengku, henteu ngurung atawa ngawengku kana zat salian ki Zaid. Titik. Entos ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa lafzi, ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa lafzi tos ari anu dimaksud ku hukum anu bangsa lafzi nyaeta sahna ngadatangkeun hal, nyaeta sahna ngadatangkeun hal dina sabada eta alami, dina sabada eta alami. Dina sabada eta alami. Contohna saperti jaa Zaidun rakiban. Contohna saperti jaa Zaidun rakiban. Jaa entos datang Zaidun saha ki Zaid rakiban hale anu tutumpakan. Entos titik sedengkeun ari alami jinis mah, sedengkeun ari alami jinis mah hukumna teh memang saperti alami sakhos bae. Hukumna teh memang saperti alami sakhos bae. Hukumna teh memang saperti alami sakhos bae entos
Tapi ngan ukur dina lafazna wungkul. Tapi ngan ukur dina lafazna wungkul. Adapun dina maknana mah seperti hukum isim nakiroh. Seperti hukum isim nakiroh. Seperti hukum isim nakiroh nyaeta umum. Nyaeta umum. Dina arti teu bisa dimaksudkeun ku zat anu hiji. Dina arti henteu bisa dimaksudkeun ku zat anu hiji. Contohna saperti ummu iryatin sareng su'alah. Contohna saperti ummu iryatin sareng su'alah. Contohna saperti lafad ummu iryatin sareng lafad